tarumpa carita ribe lucu pindik mah like and share mana aja tak itu enggak semangat gua yang era ibu-ibu anu karembu bapak-bapak anu resep apa kapar saderek anu sami-sami resep lotek nepangkeun abdi manghana sahate sok sanaos rada pendek tapi abdi tinggal penyakit bangeng nya upami rompok mah abdi teh di Cikampek Kampung Browek Kecamatan Padamewe upami hobi abdi teh ngabodor nyata ngeleketek bapak ibu sebaros ngabereketek nya upami di bumi sami abdi oge ngeleketek tapi ngeleketek pembojo sepados ngabereketek berdasar sadayana kieu ye nya urang kawitan nya nah hiji mangsa aya dua sobat sobat tidak leutik sobat dalit nya anu namina teh Mang Emen jeung Mang Jaya. Nah geus kapisah lami. Nah si Mang Jaya mah sukses hidup di kota nya supami si Mang Emen mah masih di kampung masih tatani nya tah geus lila tepat panggih si Mang Emen jeung Mang Jaya teh. Nah si Mang Jaya teh hiji saat sono ka Mang Emen ngawas apa dah yang bos WhatsApp nya barayanya ngawas apa cina Emen urang kayang panggih jeung dirinya cik ka dieu lah ka kota ka imah urang atuh si Mang Emen teh kacida atona da geus lila teu papanggih jeung Mang Jaya siap cenah cek si Mang Emen teh atuh derak-dek si Mang Emen teh siap-siap dek ini ka kota. Nah baraya saatnya kalaresan di kota teh enak tuh kerame diceritakan kerame 17 Agustus nyata ulang tahunna Republik Indonesia loba sepanu di mana-mana Indonesia tetap jaya dirgahayu Indonesia harus selalu jaya waloba di mana-mana. Tah si Emen teh datang ke kota kalemburna si Jaya eta pas erek asup ke jalan anu erek ka si Mang Jaya kaget kata si Mang Emen wah bener cenah si Jaya di kota mah terkenal cenah eta loba tulisan Indonesia tetap jaya dirgahayu Indonesia harus selalu jaya di mana-mana aya si Jaya wah bener si Jaya terkenal di kota mah nya tukang segala panggil weh wah Jaya cenah bener mah terkenal cenah di kota mah tulisan ngaran maneh loba di mana-mana bengong tah si Jaya teh tapi si Jaya teh loba deui si Emen teh ningali si Jaya tenar di kota na jero hatena hayang balas dendam sia mah ada geleng aing aing balas cenah suatu saat na Jaya. Nah si Mang Emen teh ngulang deui Mang Jaya engke mah manghareup giliran maneh ka imah urang nya siap cenah urang geus yang ke kampung maneh geus eta mah geus sono-sono nya geus papanggih sabiku kemudian karena diulang eta si Mang Jaya ke kampung Mang Emen nya ini teh si Mang Jaya teh ke kampung Mang Emen si Mang Emen teh siap-siap teh nyambut Mang Jaya ku aing mah ereh geleng Jaya siap di sepanjang jalan ku aing di gang cenah di jalan desa di tulisan sepanduk urang cenah Indonesia tetap Emen dirgahayu Indonesia tetap Emen wah pokoknya ngaran aing kudu tenar di kampung. Nah datang si Jaya ke kampung mah eta ningali sepanduk kaget si Jaya teh bulu eta cenah naon eta Indonesia tetap Emen dirgahayu Indonesia harus selalu Emen di mana-mana aya bacaan si Emen nah si Emen teh gelo gitu cenah datang si Jaya teh ka si baturanana si Emen teh nya aduh benernya cenah tuh alhamdulillah Jaya mah datang ka urangnya ngan godeg eta si Jaya malah si Emen teh gelo ge cenah di mana-mana aya tulisan Emen Indonesia tetap Emen wah gelo cenah si Jaya
gitu mudah-mudahan kahatosnya baraya satenya naon hikmahna tina carita eta nya. Tah jadi tina carita eta teh si Emen teh sok sanajan bodoh tapi manehna teh sorong nya. Tah urang ulah kitu barayanya keur mah urang teh bodoh sombong tah kitu jadina nu tadina hayang kapuji nu tadina hayang puji batur jadi disiri-sirikeun batur kitu cara namanya. Jadi omat urang mah ulah bodoh sombong tapi urang mah kudu bodoh alewo gitunya. Tak itu panginten baraya saha teh sadayananya ieu mah edisi perdana atau mudah-mudahan aya sasieun sabeuneureun oke mudah-mudahan lucu nya. Lamun teu lucu omat cek mah oge kudu seuri bantuannya. Tak kitu anu kapihaturnya kasugan tekang deui jeung manghana di caha teh channel ya dina acara tarumpah nyaeta carita riweuh lucu penuh hikmahnya sakitu engko pihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and share mana ya tak kitu geus mah yang era.